kopi acan itu ayo buka duit deh koper sabatang setengah katanya paling balik pakai teh besok aing 150 kan kamar ge ngomongna lamun butut balikeun cenah paling balikeun isukan aing balikeun tingalikeun sia 150 120 lumayan lah dan ngopi kalau sare heula geus penting kalau mau ketemu sebatang dia cara sisa bapak lagi ayo tapi pasti yang duit aduh yakin penting naon sare mana nih sehari nih nenek mayar hutang karunya diudangkan balik halus tadi hutang dit sore si anjing depan kena hutang mah arong kena duit mah nah ini geus sare butengan iyo we duh darodot pantau gitu nih naon cek urang teh ganti saha urang mah di keteu buru diuk ngarokot dah dewa kopi mah wah alasan semua mau buru tadi dia tuh lah yang udud aing pesan paket mana paket noneta oh iya lin iya orang teh kebenaran ya maneh ya kieu lah arek mah hutang ka deuna main mah tah kieu ayeuna mah teh kamar teh meuli kan ti lanceuk ieu teh paket teh 200 kamar teh meuli teh karo ieu da cenah manehna teh boga jang jajan budak cenah tah beli ke urang teh 200 urang teh dibeli we 200 nah paket naon emang 200 asa rada mahal ieu teh ya dompet ieu teh cenah mah halus 200 dompet kulit asli cenah 200.000 ku aing dibeli ieu teh beli ku maneh ya bae hutang engke maneh kan teu boga dompetnya geus beli ieu tah ieu alus pan teu boga dompet kan piraku anak muda teu boga dompet ngirakeun pisan heuh sih euy teu boga dompet urang euy kebenaran atuh kitu mah kan aing mah dibeli bae ieu halus teh dompet kulit bae lah aing mah 100 sabarahnya syarat dikurangan kurang lah 188.000 gope taheg si koplok berak ngurangan sakitu ngurangan gope anjir soak aing mah sing balik atuh nguranganna rusak gitu anjir lepas mah kurang 150 lah bae aing mah 150 sok aing ayeuna dibayar ku aing kurangan ye bisa beli ye hutang mah bae engke hutang mah kan maneh
nanti namun bayar hutang ka urang ayeuna maneh meureun mal ieu nanti mal bebenangan duit teu boga mendingan bayar ieu dompet menang teu bayar paket mah bayar dompet ieu gitu halus ieu nanti kulit asli cenah tekan kurangnya ge matak 200 ge mahal atuh kulit asli bisa bayaran kumaneh lah nya nya euy daripada aing bayar hutang ka manehnya bisa beli lah eta kurang lah 150 lah atuh atuh lah gaya lah bae 160 ge orang tuh boga duit ya kuping ge eueuh keur udah hungkul aing bae lah ya bayaran we bae itu 160 nya orang rugi 40 meureun ya lah bayar we langsung lah banyak cincong ya tahu atuh gitu 160 ke orang ieu nya ya kurang dibeli ya 160 mah ya duit tak aing ayeuna langsung kita ge ieu 160 ya sama neuna duit teh kos nini anjing dina ieu dan gitu parah ya nuhunnya yang tampi artosna nyangakeun ieuna paketna sing barokah sing kapake sa ieu umur hirup lah hingga tua nanti gitu pokoknya mah orang nampi barangna nyakeun artosna nya sing barokah eta kapakena gitu terus ana kumaha tuh sare orang tuh tunuh sukan gawe tuh bisi kaberangan orang balik we langsungnya ada tadi nage niat nage bayar hutang hungkul lah ayo sap nun sare orang aduh tunuh yuk ayo tuh nya assalamualaikum waalaikumsalam ini tadi ini angka ini robot dulu anjing safety reading sakit ya goblok ya aya antennya nih ini robot ini robot anjay naon jangan anjing ditipu aing sarpiton aduh dompet naon kieu wede ragil anjing rada gelo anjing ragil naon kieu patut tuh anjir yang naon aing Shopee kieu meureun kieu tah ujit anjing aing gede we